salaki jeung anak sarwana ngagaloler bae cacing kalung bae. Paneta gentongnya kosong. Kumaha dek nyangguna meureun. Hai, kira udang tuh, sen gentong. Nyari aja sebaik berpesan korek. Ampun emang. Geus kira udang. Oh. Masak tuh cai teh acan. Gedenge dengan dosian. Nah, kerlok. Oh. Hei, anak kesayangan papa, euy. Kenaon, Jom? Ya yuk, pacek. Anak kasepnya. Dosian gentong. Nyantai baik. Itu masih tuh nek naon-naon. Oh, Gentong kosong. isi gentong. Iya, usian gentong. Oh. Ini KS. Oh. Garang ubah. Mana ini pacek, ganggu bae. Ah. Iya, oh iya kosong. Isian ah. Mana isi aja dulu. Ambil saja gentong. Kuncen Anggis mah bingung. Aing marah deh baik aing. Kamu sudah coba. Aduh. Macam di usi mah aing, waduh bisa aing marah di baik mah. Waduh. Acun. Aisyah naonan di dinya. Cenah tadi isian. Aduh. Cek papa ge lain mesin fusi ya Ocin. Isian. Mesin ku cai. Oh. Ngomongnya tadi isian. Usian cai. Usian tak gentong. Bulan to aing KS heula. Awas ya. Amun cenah aing udah KS eta gentong can usian. Kayaknya kuen usia. Oh, bukan kayak salah. Oh. Usianya. Oh. Es aing jadi kayak gangguan baik bikang anak. Sugan bae aing panggil kajol mimpi ngeunah teh. Kue cucur bugis. Gentong geus pinu geus diisian. Papaing geus saya senjan ya. Ocil, Aisyah naonan? Yang tadi bakal KS, lengger HS. Ocil, dasar anak sialan. Assalamualaikum. Salam. Ya ilah illallah Aisyah Ojib. Eta buk mana gimbal gitu di beureman ongkos Sun Goku. Cukur naon? Kan dengan kasaha ibu kos itu. Ibu modal naon nu kitu. Bisa kolot bae. Aing jadi jelema mah sing disep ku batur. Ya, gitu ya. Kan itu ke salon. Oh, ke salon. Oh, kan makan itu. Oh. Aduh. Sial tak anak. Gara-gara jeung nyana ngobrol aing jadi hayang miceun ya. Jenah. Lega euy. Lega euy. Ocit. Aisyah nanaonan. Bapak nanaonan cenah tadi tina ke salon. Aduh, ay Ocit. Bapak mah ditanya ka salon cukur, tabuk sia cukur teresep nyeuna, lain ka salon iya, menjengsikan. Ocit. Tita. Tita adik yang ngomong ke salon cukur.
Kudu jelas wae kamu nyisia astagfirullahaladzim. Paket beak deh. Aduh, atuh aing bisa nyelip Pandawa channel. Aing ngopi ya. Pengen sangnya na ya. Ocin! Oi, Bulan, Ini mana? dia Arum, Kenapa tuh? yang undur-undur. Aduh, bapak yang ngopi. Oh dong, Kira Cid? oh dong. Bapak yang ngopi, panggilkeun kopi anu amis. Oh, Rami sisa. Oh. Cid, Oh ya, kedong, carewet dina. Yo, bikin kopi ke bawah jasa. Oh, iya. Anak sia. Kenapa? Aduh, Cid. Panas tein kopina, leungeun aing melentung tah. Pak, atuh kopi mah kabeh panas. Ai sia si Cid. Diomongna nembalan bae ka kolot. Atuh eta kan kopi tiis, tong ngambil lah. Ku bapak main kuari ngopina kaburu lapar ya. Namun pitis irahaun. Oh, kedong lah. Oh gitu. Eta karak anak bapak. Kopi panas. Nyana nek dibawakeun kipas angin. Pasti kena tiis kopina. Anak bapak datang. Aduh. Ocin, eta si mere naon? Para tatol. Para teh tatul si naon, Ocin? Obat penurun panas. Aduh, ai, Ocin. Udah, panas. Oh, demi bapak. Wah, Ocin, asuh anak jalan. Yo, hidungku sia tadi. Bapak mah galak lah, yang babur yang galak. Babur yang galak. Ocin. Ocin. Mending bener, Ocin mending kene eueuh. Sakalian Cid bajuna yo. Aing mending nyana aing adem imah aing. Bapak makan lagi. Woi, ini pengemis karunya amat. Duit. Lumayan nih duit. Jajan asik.